Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au mukhibban wala takun khamsan. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita diperintahkan, dikudukeun ku Kangjeng Nabi atak dipasangna kupil amar kun, nuduhkeun kana zaman eukeur ayeuna. Ana zaman eukeur, zaman ayeuna berarti kedah dilaksanakeunana ayeuna-ayeuna. Teu meunang dingkengke, beda jeung pil modore bakal. Kun aliman, anjeun kudu jadi alim. Anu jadi alim jalma anu berilmu, anu sok mamatahan ka batur. Bisan teu jadi alim, mamatahan ka batur, magahan ka batur. Wah, geus terlanjur urang mah jadi alim geus eueuh nasib jadi ajengan, jadi kiai, jadi ulama. Geus eueuh nasib nomor kadua atuh. Au muta'aliman, jadi santri. Sok jadi santri. Lamun geus teu mampu jadi ajengan, jadi santri, usahakeun. Pilihan. Jadi santri. Teu bisa jadi santri ku ngapoe mah. Atuh jadi santri sabulan sakali. Jadi santri 3 minggu sakali. Jadi santri saminggu sakali. Kumaha wae. Teu penting jadi santri. Sok. Teu bisa, teu kasiweur jadi santri oge. Nomor katilu atuh au mustami'an, jadi pendengar setia. Nah, beda antara jadi santri jeung pendengar setia. Oh, beda. Ari jadi santri mah di mana-mana ngajina, mawa kitab, mawa buku, mawa pulpen. Setiap keterangan nu aya di madrasah kuno janten guruna diterangkeun, ku para santri ditulis, dicatat, itulah santri. Nyata teu bisa, nulisna teu bisa. Kitu ge sok nomor katilu au mustami'an, jadi pendengar setia. Insyaallah selamat pilih di antara itu. Jadi pendengar setia. Sabab beda kauntungan jadi santri jeung mingguan, lamun cara di wilayah Simkuring mah mingguan. Mingguan saurupun guru kieu. Lamun kerja di santri mah baheula, misalkeun contohnya. Kerja di santri mah 3 tahun. Menang ilmu urang teh menang masantren 3 tahun. Misalkeun lamun dihitung ya, lamun dihitung menang ilmu teh kur 1% jarak 3 tahun. Tah ari kuminguan mah, kuminguan dina menang ilmu 1% eta teh ku 1 tahun ge bakal kenging. Nah, beda. Oh iya, jelas beda. Antara masakatna, antara wegahna beda, antara kerja di santri jeung tos rumah tangga nyata ku jalan mingguan. Bisa hasil 1% ku 1 tahun ku mingguan. Padahal ngajina lain nu ngapoe, tetapi saminggu sakali, tapi bisa hasil 1 tahun ilmu 1%. Beda jeung masantren. Masantren nah yang ilmu 1% kan misalkeun ilmu 1% teh kudu 3 tahun. Ngajina bari ngaji ngapoe. Perbedaanana
kan ari geus rumah tangga mah pabelit jeung harga beas, pabelit jeung teri, jeung enauk jeung daging pabelit. Jadi beda tagewurna hate pikiran kitu kieu mata ku Allah diberi keistimewaan hasil sataun oge lah 1% bagi anu tos rumah tangga gitu. Teu bisa jadi pendengar setia ge abdi mah sibuk teu kasiweur saminggu sakali, 2 minggu, 3 minggu, sabulan sami abdi ge teu kasiweur. Nomor kaopat atuh usahakeun muhibban cinta ka alim, cinta ka muta'alim, cinta ka mustami. Usahakeun cinta atuh ulah eueuh pisan rasa deudeuh rasa cinta. Ulah kos zaman ayeuna ngaji tara, mingguan tara, ngadengekeun tara, cinta henteu rek naonna teu meunang cek didinya lagi wala takun homsan ulah jadi jelema nomor kalima teu meunang. Ulah jadi nasib nomor kalima. Memang nasib geus ditentukeun ku Allah, tapi syariat menentukan nasib di diri kita sendiri. Syariat. Ulah jadi nomor kalima. Kumaha jadi nomor kalima? Jadi alim henteu. Jadi santri henteu. Pendengar setia henteu. Oge resepna oge henteu. Ulah jadi nomor kalima. Sabab eta mah cilaka. Pilihan ge hanya 4. Jadi alim, teu bisa jadi alim, jadi santri, teu bisa jadi santri, jadi mustami, teu bisa jadi mustami, usahakeun tanamkeun rasa cinta ka ulama ka santri. Sabab eueuh deui anu ngagugurkeun kewajiban di kampung urang, di leumbur urang, di wilayah urang adalah ajengan jeung santri. Hidup ajengan, hidup santri. Awas, usahakeun jangan membenci ulama, jangan membenci santri. Sebab itu yang menggugurkan kepadukipayahan ngaji alat, ngaji balago. Itu kan kuduna ngaji kabeh jeung masyarakat. Berhubung aya santri nu ngagugur kewajiban, gugurlah dosa-dosa masyarakat nu teu ngaraji alat, ilmu nahu, ilmu syarab, ilmu balago. Itu kacinda bagjana lamun aya santri di kampung eta. Jadi di lemur eta teu daroraka. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.